Sok we tah atuh langsung kenalan sareng jalmina. Dikeun kalabur. Duh inget wae awewe nu kamari euy. Mati dia datang di Arif mah di mana? Aing mah teu nanyakeun si Arif di mana, aing mah kaingatan kamari awak we anjing. Geus sabaraha kitu eta di Kilonasna. Anjing cadas ya bukan ceuli anjing. Rambutan tong semangka meulina. Wah, ngomong sih mah galuh ah. Anjing tah sih mah ngomongna kudu jeung cenah aing. Geus nah eta erek dijual heuh, segat teu butuh wae si anjing. Cok kakak ngabuka aing. Kenaon maneh sorangan wae. Korea numpang mah euy. Urang mah nanyana ge kenaon maneh sorangan wae. Kamarina euy urang mah aya perlu. Pusing ah anjing ngomong jeung sia mah. Saha atuh nu kapalingan. Ih, Anjing ripo ngomong jeung sia mah. anjing sia sangel anjing. Anjing gak kalabur. Anjing aing sorangan deui anjing. Ka aing terakhir ngabaturan nih. Ih, Si anak kamari euy. Sampeurkeun ah. Anjir, tapangnya di bebem. Bebe besahana urang. Jadi atuh beb kira aku kabogoh tunggal teungel ah. Aya Ajis geuningan, sok mangga salik Jis. Yang tadi atuh ah. Aya naon Jis datang hadieu? Henteu ris teks di pos dengan biar ngelis bebeb kesana punya geus pabit teh disampeurkeun. Oh, kitu Jis. Anjing dulur ciris mah galak ih. Bebe galak ge da geulis ieu. Kuting ngaris galak euy dulur mana mah ih. Tong kitu ya pamali kudu bersikap lemah lembut jadi istri mah. Tuh dengekeun bebnya. Bebe we rujit ngadamunang. Bae ya sugar weng teh mah jadi kabogo beneran. Itunya si Risma tuh sangat dukung. Ih amit satu turutna. Ayeuna amit-amit ke mah imut-imut. Ayo mah balik datang kieu mah. aing mah kasep anjir. Mau ngomong balik kieu mah. Heuh, aing mah mahal kacamata lagi moal bogaeun di dieu mah. Geus lah dari kula nerang tunggu we. Jis ulah dilayanan malah bener. Heeh bari nage ah. Sia mah ari keur sibuk ngajakan, ai keur nyase aing teu diajakan sia mah. Yang ngajak kanan atuh Resia bonge. Heuh atuh ya, bro. Kali itu mana ah orang kerja kenalan si bebek ini. Res nya saha eta? Asa kira kena nempuan euy. Asa lumayan euy. Lur Abi, Hah, jualan ubi. Udah diajak ngobrol Ris si bonge mau moal bener. Ya ada orang mah ganteng atuh ih. Tuh nya curang oge. Ih. hayu ah ngajar we. Heula atuh panjang kenalan. Anjing, kanggo lanjut. Karena yang pakai Nokia kalau kaset Mau main di kaset Sok cobaan bakal bogoheun bro. Bakal daekeun. Heeh, cek aing ge. Mahal, ombo. Mau ah ningali lah tuh. Pakajan pakai. Anjing. Geus sok. Tem asli. Jika sa orang. Hah? Jika sa. Hah? Ya ah lag gusya kecamatan anjing ah. Kaset aing nya. Jis melewat balik aing ge. Mana ke mana anjing? Mana ke mana nengokeun wae aing? Ka anjing aing ungat. Mun aya marane aing sok ditinggalkeun wae. Anjing.